Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng sumping di channel YouTube Kamila Atalia. Orang sami-sami diajar bahasa Sunda. Orang lajengkeun wae kana materi anu kahiji nyaeta materi ngeunaan paguneman. Hida parantos nguping kecap paguneman. Ayeuna terang hartosna naon? Paguneman teh tina kecap gunem sareng ditambihan rarangken paan. Janten paguneman teh nyaeta omongan anu silih tampas. Dina prak-prakana mah tangtosna paguneman teh aya anu nyarita, aya nu ngaregepkeun. Janten ari tegesna mah paguneman teh biasana dilakukeun ku dua jalmi atanapi langkung. Paguneman teh kalebet kana komunikasi dua arah. Upami dina sastra mah disebatna teh dialog. Janten upami dina paguneman mah dua pihak tadi anu ngaregepkeun anu nyarita duanana aktif pada nyarita, tapi henteu langsungnya nu tadi teh silih tempas. Terang silih tempas TikToknya, tapi sanes TikTok anu ieu TikTokna nyaeta hartosna silih tempas. Bahasa Indonesia nama saling balas. Janten teu tiasa disebat paguneman upami salah sahiji hungkul nu nyariosna nu hijina ngaregepkeun we hungkul ta eta mah disebatna sanes paguneman gitu ya. Janten anu hiji nyarios nu hiji ngupingkeun, teras nu hiji nyarios nu hiji ngupingkeun gitu, silih tempas. Ngobrol lah terangnya. Di mana wae paguneman teh tiasa dilaksanakeuna, tiasa di mana wae, di bumi sareng sepuh, sareng wargi-wargi sadayana, atanapi di sekolah sareng rerencangan, atanapi tempat orang amang. Tiasa paguneman tiasa di mana wae nya. Di pasar oge tangtos anu meser sareng anu dagangna tangtos aya paguneman. Oh gitu, paguneman teh janten anu hiji mah kedah ngupingkeun gitu, nu hiji nyarios gitu. Mohon sapartos gitu. Ieu urang ge ayeuna teh nuju ngobrol. Mohon. Nya ayeuna teh urang nuju ngobrol. Ari sineng sok lieur. Tah eta contoh paguneman. Siga nu lieur nyarios-nyariran. Nya eta mah mung saukur contohnya paguneman teh pokona mah intina aya anu nyarita, aya nu ngaregepkeun. Tah dina paguneman dibagi janten dua kategori. Kategori pertama disebatna bahasa loma. Nah, bahasa loma ieu teh nyaeta bahasa anu akrab, anu biasa digunakeun ka rerencangan atanapi ka wargi urang, ka dulur urang anu tos akrab pisan gitu nya. Aya hiji deui nu disebatna bahasa hormat atanapi bahasa lemes. Tah ieu mah dianggena upami urang ngobrol sareng jalmi anu ku urang dipihormat ya. Ngobrol sareng guru, ngobrol sareng sepuh urang, kedah ngangge bahasa anu hormat. Aya sababaraha hal utamina upami urang nuju paguneman atanapi nuju ngobrol sareng rancangan urang bade sareng saha wae. Anu kahiji nyaeta teu kenging gancang teuing, teu kenging lambat teuing, biasa we. Gitu. Anu kadua teu kenging nyela omongan, teu kenging motong cariosan sanes tah can ge batur nyarios kurang tos dipotong eta teu kenging. Eta lobetna teu sopan. Kamari hideuk tos diajar tata kramanya. Katilu teu kenging sapertos anu cowong atanapi piguar desa gorowok desa. Teras kedah ditetep socana. Ya, eta hartosna urang nuju ngahargaan jalmi anu nuju nyarios sareng urang. Kitu teu kenging boluar balieur. Teras salajengna pikeun murid-murid ibu kangge daftar hadir oge sareng tugasna sumangga tiasa ditulis dina kolom komentar. Ditulisna sapertos kieu, namina, kelasna, sareng waleranana. Ibu ari tugasna naon? Mohon hilap teu acan didugikeun. Tugasna nyaeta hidep ngadamel hiji paguneman. Pagunemanana tiasa sareng sepuh, tiasa sareng rerencangan atanapi sareng guru. Nah, hidep pilih we bade ngobrol sareng saha. Teras upami aya rerencangan hidep
anu parantos ngawalar ti payun tah hideep teu kenging nurutan waleran rerencangan hideep janten kedah benten ya. Sakitu wae materi anu munggaran tepang deui dina waktosna sanes. Upami patarosan ka para wargi sadayana anu kaparangan nonton ieu video, sumangga tulis dina kolom komentar. Sakitu wae simkuring pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.